ukur kadongkapan ku hiji pemuda anu mana eta pemuda teh katingalina teh gelisah, katingalina teh sedih, katingalina teh risih, dongkap ka Kangjeng Rasul. Assalamualaikum ya Rasulullah. Saur Kangjeng Rasul, waalaikumsalam. Aya naon pemuda eta anjeun jiga sedih, aya naon pemuda eta anjeun jiga galau, aya naon pemuda eta anjeun jiga anu risih. Kumaha saur pemuda? Gusti Rasul, saleresna kaula dina danget ayeuna keur kamusibatan, kaula ditinggalkeun ku rama kaula, lama kaula ngantunkeun poe ayeuna pisan tadi waktosna danget ayeuna teh teu acan aya nu ngurusan, teu acan aya nu ngibakan, teu acan aya nu ngamanian, sumawana aya nu nguburkeun, hoyong dipangurusankeun ku Kangjeng Rasul. Kumaha saur Kangjeng Rasul? Insyaallah kaula bade dongkap ka rorompok anjeun. Ngan sata acan kaula dongkap, kaula ngutus ka sahabat kaula nyaeta Sayyidina Umar. Umar, saur Kangjeng Rasul, pek anjeun ti heula dongkap ka eta bumi pemuda. Ini Sayyidina Umar ka eta bumi. Santosna ti kitu kumaha lami teu lami dongkap Kangjeng Rasul tumaros ka sahabat Sayyidina Umar. Sayyidina Umar entos diurusan teu acan bapak si jalma teh nu ngantunkeun. Kumaha ngawalana Gusti Rasul? Kaula teu tega, kaula teu wantun ngurusanana, cobi hoyong dipangninggalkeun ku anjeun. Begitu dibuka lamakna, begitu sampingna dibuka, ruhubna eta mayit pas dibuka ku Kangjeng Rasul, harita kene Kangjeng Rasul ngagebeg ningali hiji jalma anu rupana rupa begu anu hideung tapi jasadna jasad jalmi. Naudzubillah min dzalik. Santosna ti kitu tumaros Kangjeng Rasul ka eta sahab ka eta si pemuda. Pemuda hari bapak maneh hirup kemelentang di alam dunia, osok sodakoh kan tenan Kangjeng Rasul pang ageung mah sodakoh teh. Osok ngabangun masjid kan tenan ku sorangan nyeun masjid ge. Osok udunan rajaban kan tenan rajaban uludan ge ku sorangan taranganelkeun udunan. Osok ngaluarkeun zakat kan tenan tomboro zakat sodakoh ge. Osok panggedena bapak kaula na dosa naon saur Kangjeng Rasul? Ieu bapak anjeun nepikakeun ku Gusti rupana rupa begu tapi jasadna jasad jalmi. Kumaha saur pemuda nyaeta Kangjeng Rasul harianeun teu kuah henteu bapak kaula mah sodakoh panggedena, tolak ilmu pangminengna, zakat sok dikaluarkeun ka masjid berjamaah tara kaliwat ngan eta we salatna sok belang betong, salatna sok di akhir-akhir, kadang-kadang salat lohor aya jam 3 beh ditu nama teu salat acan, kadang-kadang di sawah lamun keur macul teh ngadenge salat adan teh lain balik kalah beuki husuk gawe teh nepikakeun tinggal salat kaituna poho teh dikodoan eta we dosana teh. Kumaha santosna kitu Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadua ka Allah Subhanahu wa taala, Gusti hoyong dihampura ieu jalmi jasadna rupana gentoskeun di kana rupa anu biasana. Kumaha nepikakeun 3 kali Kangjeng Rasul ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala eta si jalma teu diijabah dalam arti rupana tetep rupa begu, lain dosa Rasul nu teu diijabah tapi siksaan keur ahli jalma anu ninggalkeun salat nu belang betong salat tong boro-boro di akhirat di dunia rupana geus diganti rupa begu. Kumatos kitu saur Kangjeng Rasul, ya ashabi sahabat kami tingali ku anjeun ieu jalma anu sok taledor kana salat, belang betong kana salat, anu sok ngahir-ngahirkeun salat, tong boro di akhirat ku Allah disiksa cacak ning di dunia maut rupana digentos ku rupa begu anu hideung. Naudzubillahi min dzalik. Tah jadi nu kahiji aya ilmu teh ilmu khusus. Nu kadua aya ilmu teh ilmu umum. Nah naon ari ilmu umum? Ilmu umum mah ilmu dari gama seperti ilmu sholat, ilmu sakola. Dimimiti sakola PAUD nepikakeun SD.